Fishbone. Ayeuna urang lebet karena materi enggal ya. Nya eta masih nilai-nilai carita pondok ya. Nilai-nilai carita pondok. Ade dina dinten ayeuna nya eta 4.7. Berarti lebet karena ranah keterampilan menanggapi nilai. Urang ice breaking heula. Oke. Ice breaking-na ieu jargon. Oke, urang jargon heula. SMP Muhammadiyah 8. Manfaat dina lowongan dinten ayeuna apa manfaatnya yaitu mangga biasa dibaca ieu nya. Urang ieu aya hiji gambar. Gambar naon ieu aya urang? Pinter. Poster infografis pintar. Apalnya Arif mah. Ya, ieu namina infografis. Urang Ya. Tentang info berarti informasi terus Grafis. aya grafis Tempat. terus aya naon deui gambar pinter jadi aya hiji informasi sareng hiji gambar eta infografis naon hubunganna sareng materi dinten ayeuna nyaeta nilai-nilai carita pondok anu tadi dibahas dilebetkeun kana infografis nya gitu dilebetkeun kana infografis jadi hidup dinten ayeuna ngadamel infografis nu eusina nilai-nilai carita pondok ya tah nilai-nilaina atos dibahas dina lowongan
Raffi. Ayo lu pada ngomongin karan. Terusnya ini terus naya. Ngaran pawakuna ya Raffi. Selanjutnya Mega Runda. Kelompok ya JJA. Bang, ngaran pawakuna ya. Iya ibu guru hebat. Ibu guru hebat. Tokohna nyaeta Bu EN. Bu EN itu kisah nyata. Kelompok Salman, Deo, Wasi, Sareng, Sena. Ya, nama kelompok. Oke, tinggal yuk. Bubar dengan bocah ketualan. Nah, palakuna aya Andur, Sareng, Anam. Ya, isalah saya. Wah, ini lengkap aya duanya, aya nilai moral, teu menang niron, aya nilai sosial oge. Teu menang ngarugikeun baju. Oke. Ya di mana Solo Koni kelompok Jawa. Palakuna nyaeta Koni. Ketinggalan oh ya. Sok hayang nyaho kabehanana. Nah, ieu saya teh euy. Nah iya Duma oge bisanya judulna. Iya teh kelompokna Anissa sareng Arura. Berkaitan akan api aya kaitanna sareng etika anu aya di masyarakat. Nah, ieu tos leres pemieu mah kadrah dede. Nembe ku ibu di komentaran ngeunaan ecur terus nomor aya nu logatnya tadi sanes unsur intrinsik tapi unsur intrinsiknya anu kelompokna ieu anu ieu teh caritana teh no Koni anu Koni ya sanes unsur intrinsik tapi unsur ekstrinsik. Oke, evaluasi ti ibu eta tadi tos unggal carita tos di komentaran tos di pasihan terang nu leres ka mana nu leupat ka mana. Ibu di pasihan waktu diberikan ka reuni naon-naon anu bagi anu aya kurangna di ropea deui nya supados nilaina langkung. Salajengna nah ieu materi salajengna nyaeta presentasi infografis. Janten tadi naon anu tos didamel langsung gabungan salajengna nyaeta presentasi. Kasihan jurnal refleksi. Oke, jurnal refleksi na mangga dieusian heula. Mangga handphonena biasa dikaluarkeun. Didinya aya tilu soal ngangge Mentimeter. Boleh isi dua Bu? Mangga. Kalau foto sih, susah.